Rasun kanu ngariung hampura kapara soma kula sajak nyucruk galur napak lacak para pejaga baheula rek digelar diguar malar jumar manfaat pancen tugas dina karesmen mapag panganten. Assalamualaikum warahmatullahi Asura bewara rejeng tunggara Pasim jatuh rami ayo kapari jika berat angkanya kasih kemang kaheman rek muka gapura bagja payung kuning sedia masih angling sing paranyai sing gurila lirih cahaya di kahyangan bagian satria ganda nurek tanda makalangan nyungsi luka di hati supaya guru-guru payung agung jumajat kanurin dengan waluya. Sajana urangnya gaul ke panganten urang isi lari hula maklum dengan zaman juari mah loba jurik nyeri boli loba setan minah rupa gitu dulu aki dan jalaman juari mah dengarnya loba jurik dulu ya jurik teh mendingan mangrupana teh jika jelema dulu ya dulu sok ya orang isi lari hula Sri Andana, Sri Andani, Asri Datuk Mama Silam kaluhur gesang rumohon gahanap gesang batara hun sambut
Ganu Maha Agung. Urang isi ngelarkeun heula deui ieu. Belah kanan teh mana kidul. Urang pura. Hiji, dua, tilu. Udah bobodohan deui ieu. Anu di belah galer, anu kerisupna kana Pais Mujair, ujung cobek ke nyer. Lamun penting sini ni sok ajegerel. Wah urang pura. Hiji, dua, gaji delo. Bodoh. Sok ayeuna ini anu. Kuning ini orang bola. Hiji, dua, tilu. Ayah ada kebodohan. Kuning ini orang bola. Hiji, dua, tilu. Astagfirullahaladzim. Dia menilai membuat karena bungat dulu. Ada Aisyah dulu dia. Terus tunjuk. Berangkal kau nanya kan. Sini ni mah yang gua oplosan di sana.
Sallallahu ala Muhammad